Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala khairul maulud. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmi tuhsyaru fihi al-khalaiq wal ibad. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapayunan panata calagara hormatin simkuring, mudah-mudahan sing dipawaskeun yuswana panjang yuswa berkah milik rezekina. Tambah ilmu anu bermanfaat. Kapayunan para tokoh agama, pangersa al-ustaz Uus Al-Alamsyah, pangersa Abah Amil. Oke, Ustadz muda, pangersa Ustadz Saiful, ya. Sareng sadayana tokoh agama anu teu tiasa disebat hiji-hijina, hormatin simkuring, sadayana tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, desa Warung Bambu, di atasan lebih ke bawahan, sadayana hormatin simkuring, ibu-ibu, bapak-bapak, kesepuhan sadayana, hormatin simkuring, mudah-mudahan orang sadayana kempel di ieu musalla di nararaga talabul ilmi sing kenging rahmat magfirah sareng karidwan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu teu karaos urang teh tos lebet deui kana sasih mulut. Kana sasih Rabiul Awal. Rabiul Anwar. Bulan mulut teu karaos. Asake kamari muludan teh ayeuna tos bade mulud deui, tos bade muludan deui teu karaos. Hal anu pertama anu kedah disadari ku urang ketika lebet sasih mulut, urang teh kedah ngarasa bingah. Kedah ngarasa bingah margi dina sasih mulut ieu, dina sasih Rabiul Awal dilahirkeun, diwedalkeun junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang diparentahkeun ku Gusti Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya, urang teh ku fadl Allah nyaeta Al-Qur'an saur sapalih ulama, wa bi rahmatihi sareng ku rahmat Allah nyaeta Kangjeng Nabi. Rahmat Allah teh saur sapalih ulama ahli tafsir sapertos kitu, fa bidzalika falyafrahu, maka ku eta ku fadl sareng rahmat Allah urang pantes ngarasa bunga. Jadi bunga teh perlu dikelola, henteu sembarang bunga. Tah bunga anu utama mah ketika urang bunga atas karunia Allah nyata Al-Qur'an, bunga atas rahmat Allah nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedah ngarasa bunga. Insyaallah orang sadayana pasti ngaraos bunga. Pasti ngaraos bunga dilahirkeun Kangjeng Nabi. Buktina urang mah sok ngieun acara raramean. Nya tawis kabingah. Tawis kabingah dilahirkeun Kangjeng Nabi. Tanda cinta lahir Nabi urang sok ngieun acara, tapi acara sanes acara anu kosong. Diisi ku pangaosan ayat suci Al-Qur'an, sholawat ku pangaosan ilmu-ilmu agama. Eta kalintang saya nabisan. Saur Syekh Nawawi min wa'lam annal i'tina bi maulidihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min a'zamil qurubat. Saur Syekh Nawawi,
Al-Bandani. Urang kedah terang bahwa urang bersungguh-sungguh sangat mementingkan kelahiran Nabi eta teh termasuk a'zamil qurbat, ibadah anu paling agung. Saur Syekh Nawawi dina kitab Syarah Madarijus Su'ud dicarioskeun sapertos kitu. Namun margina urang moal apal agama Islam lamun teu aya Kangjeng Nabi. Wasilah utama urang tiasa apal ka Gusti Allah. Gusti Allah sifat-sifatna sapertos kumaha, Al-Qur'an kalam Allah, eusi kana eusina ngamuat kana parentah-parentah sareng sajabina moal apal lamun teu aya Kangjeng Nabi. Cek syariatna sapertos kitu. Tamata ketika orang bunga sanes bunga ku zatiahna Kangjeng Nabi gitu ya. Tapi bunga ku rahmat Allah anu aya di Kangjeng Nabi. Bahkan saur sepali ulama zatiahna Kangjeng Nabi justru jadi rahmat. Zatiahna Kangjeng Nabi jadi rahmat. Dina sapali hadis Kangjeng Nabi ngadawuhkeun pamit terlepat riwayat Imam Ahmad. Innama ana rahmatum muhdah. Anging pastina kaula kami saur Kangjeng Nabi rahmatun eta teh rahmat. Aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Rahmat. Dipertegas di dina Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tepati-pati kami nu agung ngutus ka anjeun he junjungan. He Nabi Muhammad kecuali jadi rahmat pikeun sadaya alam. Sekali deui urang teh ketika sumping sasi mulut usahakeun kabungah urang teh naik dibanding hari-hari biasana. Da hari-hari biasa ge urang teh tetep kedah bunganya. Kedah nembongkeun ka bunga. Da ku Kangjeng Nabi kene dipiwaran absyiru urang teh kedah bunga. Kedah bunga. Da pas sumping bulan Mulud mah urang teh kedah ditingkatkeun deui ka bunga teh. Margi bulan ieu bulan dilahirkeunna Kangjeng Nabi. Cenah ulang tahun nurutan orang batur wae, orang barat wae ulang tahun. Ieu mah lain rek ulang tahun. Lain rek ulang tahun ke Nabi gitu. Lain rek ulang tahun ke Nabi. Memperingati bahwa pada hari tertentu ya, kan ku para ulama kieu urang naon teh nya kedah ngagungkeun kana hari-hari atau kana fenomena-fenomena kejadian-kejadian anu diagungkeun ku Gusti Allah. Dan tawis hal-hal anu agung anu diagungkeun ku Gusti Allah teh nyata kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, urang teh ya, para guru sering nyarioskeun kieu. Urang mah ya, hayang jalma-jalma teh apal ka Gusti Allah jeung apal ka Kangjeng Nabi heula. Samemeh apal kana hukum-hukum. Karena memang eta nu kewajiban utama. Apal heula ka Gusti Allah sareng apal heula ka Nabi, ka Kangjeng Nabi. Naon margina urang moal bisa sampurna turut tumut ka Kangjeng Nabi. Moal bisa sampurna turut tumut ka Gusti Allah lamun teu apal Gusti Allah, lamun teu apal ka Gusti Allah, lamun teu apal ka Kangjeng Nabi. Ari urang apal mah ka Kangjeng Nabi. Maka urang teh bakal dengan senang hati turut tumutna ka Kangjeng Nabi. Nah, edisi khusus dina wengi ayeuna mah simkuring bade ngabahas seputar Kangjeng Nabi. Seputar Kangjeng Nabi ngemutan deui memori-memori urang nuju alit biasana sok dicarioskeun Kangjeng Nabi. Masalah Kangjeng Nabi dilahirkeun dugi kangkin sifat-sifat karakter Kangjeng Nabi sapertos kumaha. Anu dina karakter-karakter ieu teh tiasa diturutan ku urang, tiasa dipraktekkeun, diamalkeun dina kehidupan sehari-hari. Karena memang urang teh diparentahkeun ku Gusti Allah wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jeung anjeun kudu turut tumut ka Kangjeng Nabi. La'allakum pasti aranjeun kabeh tahtadun mendapatkan petunjuk. Jadi pami urang turut tumut ka Kangjeng Nabi mah hirup urang teh moal sasar, bakal mendapatkan petunjuk di Gusti Allah. Karena memang nya Kangjeng Nabi membawa petunjuk kanggo umat manusia menjalani kehidupan di dunia serang di akhirat.
Ketika orang turut tumut ka Kanjeng Nabi muasasar. Nah, ayeuna Kanjeng Nabi, nasabna Kanjeng Nabi. Nasabna Kanjeng Nabi teh dijaga ku Gusti Allah. Di kawit Nabi Adam dugi ka ibu Ramakna henteu kakeunaan ku sifah-sifah jahiliyah. Ya, hal-hal anu tidak diperbolehkan menurut agama. Sehingga setiap ikatan suami istri anu terjadi antara aki-aki eyang-eyang na Kangjeng Nabi dugi ka Nabi Adam eta teh sesuai dengan syariat agama. Daya perzinahan. Urang pamidina barzanjian geuning nya. Sok ngawaskeun hafizal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad sawna lismihi tarakun sifah hafalam yusibhum arum min adabi wa ila ambihi wa ummihi. Hafizul ilahu Gusti Allah ngaraksa karamatan li Muhammadin karena ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul amjad ka eyang-eyangna, ka ibu ramakna, ka aki-akina anu marulya. Saunal lismihi menjaga kana asmana Kangjeng Nabi. Asma Kangjeng Nabi supaya ulah tercoreng. Wah, cenah eta mah bapana teu puguh saha, indungna teu puguh saha. Anak saha eta mah nya. Ari Kangjeng Nabi mah puguh. Ya. Tina hasil pertikahan anu sah menurut agama. Dina berjanji di urang ge nya. Di dia jarang diaos berjanji kecuali di akang beunteunnya. Walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yunaqiluni atanabi yungkiluni minal asrabit tahirati ilal arhamil zakiyatil fakhirah hatta akhrajani Allahu min baina abawai wa huma lam yataqiya ala sifahin qat. Gusti Allah teu eureun-eureun mindahkeun nur Kangjeng Nabi tina iga anu suci kana rahim-rahim anu bersih. Sehingga Gusti Allah ngaluarkeun Kangjeng Nabi di antara ibu ramakna. Jadi nur Kangjeng Nabi, cahaya Kangjeng Nabi pindah tina iga anu suci kana rahim-rahim anu suci anu bersih. Dugi ka akhirna ka ibu ramakna Said Abdullah. Bahkan di Said Abdullah mah sareng akina, aki Kangjeng Nabi nyata Said Abdul Muttalib. Saudina Maulid Barzanji cahaya Kangjeng Nabi teh tembong pisan. Tembong pisan cahayana Kangjeng Nabi dina ta'ar. Ta'ar dia aya ta'ar. Tarang ya. Jidat. Di dia ta'ar ngartos teh ta'ar. Tarang ya. Tarang. Nu sok nu jenong ya, sok jenong geuning tarang. Ta'ar. Dina ta'arna Said Abdul Muttalib sareng Said Abdullah tembong pisan cahayana Kangjeng Nabi. Urang ge geuning nya sok benten aya jalma jalmi teh kitu nya anu katinggal pamunna teh berbinar-binar. Sok aya kitu nya. Sok aya balas sujud, balas ibadah, balas sawadu ka Gusti Allah, balas munajat ka Gusti Allah. Jadi pamunten teh sok berbinar. Sok terang cahayaana teh. Katinggalan teh ngeunah kitu nya. Katinggalan teh enakeun wajahna teh. Dina Maulid Barzanji wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa banihi Abdillah wa badara badruhu jeung terang benderang cahayana Kangjeng Nabi katingali eces bentres namanya
fi jabini jaddihi dina ta'ar. Ari kanu mulia mah ta'ar nya, tarang mah. Jidat dina ta'ar abahna Kangjeng Nabi, akina Kangjeng Nabi nyata Said Abdul Muthalib. Terus di Said Abdul Muthalib turun ka ramana Kangjeng Nabi nyata Said Abdullah. Tadi Said Abdullah saur Syekh Nawawi, Said Abdullah teh ganteng. Dedeg sampai rupa hade, patut tenganjuk rupa tementa. Awak nage awak sampayan. Lamun make naon teh serba cocok, matching wae. Beda jeung urang. Urang kadang asa teu pantes make pakaian nu ieu mah, gitu nya sok aya kurang pede nya. Tah Said Abdullah teh kitu. Nuju anomna teh. Jadi pujaan para wanita. Oh, dicarioskeun teh naon namina teh nya? Mengalami hal yang dialami ku Nabi Yusuf. Mengalami iftatanat bihi likasrati jamalihi wa anwarihi wa haibatihi wa waqarihi wa qad laqiya minan niswati mislama laqiya Yusuf fi zamanihi. Mengalami hal-hal yang dialami ku Nabi Yusuf. Wanita, kan cerita Nabi Yusuf, wanita sampai memotong-motong jarinya, mengiris jari gitu ya. Mengiris jarinya. Ningali kakasepan Nabi Yusuf. Ya. Said Abdullah ge kitu. Bahkan Kangjeng Nabi mah leuwih kasep tibatan Nabi Yusuf. Ya. Kangjeng Nabi mah leuwih kasep tibatan Nabi Yusuf kapungkur tos dijelaskeun kunaon atuh Kangjeng Nabi teu aya riwayatna juga Nabi Yusuf. Nyantos we ku ramana itu mah tos ka halaman. Tah ramana teh nyata Said Abdullah teh nuju pemudana keneh mengalami hal yang dialami ku Nabi Yusuf. Para wanita tergila-gila. Tergila-gila. Sareng Said Abdullah mah sanes dina dohirna wungkul di kasep teh, tapi batinna oge kasep. Turut ka guru. Turut ka guru Said Abdullah mah. Tah, sehingga saur Abah almarhum al-maghfurlah al-mahfud Abah Cipulus kantos nyarioskeun kieu ketika ngajelaskeun Said Abdullah. Ya, Said Abdullah teh jadi buah bibir. Buah bibir setiap perempuan anu aya di kota Mekah harita. Hampir di setiap tongkrongan teh nyarioskeun Abdullah we sareng Abdullah. Kumaha cenah Abdullah ayeuna keur naon ka mana? Oh. Teu aya nya nu namina saha? Teu kacatur anu namina saha? Asep. Wonten sana emang Asep. Saha tuh? Nya nu sanes mah tos teu kasebutkeun. Sadayana kalinglap ku Said Abdullah. Istri teh Said Abdullah. Nepi ka tokoh-tokoh pembesar anu aya di daerah Madinah teh nya sumping ka rama Said Abdullah, yaitu Said Abdul Muthalib teh. Abdul Muthalib kumaha tuh cenah ieu? Abdullah teh rek dikasahakeun. Ieu awewe teh di mana ngobrol teh Abdullah deui. Karunya batur. Karunya batur teh kasebut. Rek dikawinkeun ka saha? Saur Abdul Muthalib teh rek dikawinkeun ka awewe anu ngaranna Aminah. Rek dikawinkeun ka awewe anu ngaranna Aminah. Ngadadak saur abahnya, riwayat ti abah. Ngadadak eta awewe anu asalna Hindun. Anu asalna naon atuh? Di dia bilih aya nu nya Zainab sareng nu sanes ngadadak gentos nami. Ngadadak gentos nami lamun aya mah duk capil meureun pinuh. Kaduk capil naon? Gentos nami teh. Gararentos nami ngantri gitu nya. Aminah sadayana. Nya tokoh-tokoh Mekah teh bingung deui. Ya teh kabeh ngadadak jadi Aminah sih. Rek dikawinkeun ka Aminah nu mana? Datang deui ka Said Abdul Muthalib. Cek Said Abdul Muthalib teh, oh Aminah binti Wahab.
Wah, siapa karita anu Aminah binti Salian binti Wahab lah gitunya. Wah, langsung cerik. Bahkan dina sapali riwayat saur Abah mah aya nu dugi kangantunkeun. Tuh ya. Nya saking kehilangan geus teu boga harapan deui kawin ka Abdullah gitu. Ya saking ku geulisna. Saking ku kasepna. Ya gitu lah maksudna. Saking ku kasepna gitu. Jadi orang mah moal aya nu mahi gitu ya. Moal aya nu mahi di urang. Moal aya nu mahi. Da eta teh ramana Kangjeng Nabi gitu nya. Kangjeng Nabi. Wah, itu luar biasana Said Abdullah sapertos kitu. Ditikahkeun we ka Sayyidah Aminah binti Wahab. Ya, pas malam Jumatna pas bade papangantenan Said Abdullah teh dipanggil ku guruna. Guruna teh miwarang Said Abdullah angkat ka Syam. Eta penting harita keneh cenah. Wayahna cenah Abdullah kudu kasep eta teh rek malam pertama. Eta teh rek malam pertama. Bayangkeun urangnya lamun ku guru kamu yuk tong utawa ka malam pertama lah gitu nya. Malam Jumaah we. Malam Jumaah ku guru titah mangkat keur ka Jawa. Kayak hula anjing we atuh cenah anjing Said Abdullah kumaha ngawalerna mangga mama pami mama ngantos tos ngersakeun kitu abdi turut tumut wae ka mama ya pas bade angkat ya kan di ieu lah disusulan nya aya nu ngutus ka Said Abdullah teh ketok yang diwartoskeun itu dipanggil ku mama di kabumi guruna. Terus pas bade angkat teh pas bade keluar ti bumi guruna teh eta ngadadak Mekah teh jadi katinggalina teh jiga lautan. Mekah teh katinggalina jiga lautan. Cai we wungkul katinggalna teh. Wah mama ieu kumaha cenah? Boa urang teh rek dikerem deui cenah jiga Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh gitu kan. Umat Nabi Nuh oge harita dikerem cenah. Boa ayeuna ge rek dikerem deui rek ditenggelamkan. Urang teh ditenggelamkan. Wah nya. Oh cenah jangkeula urang munajat heula ka Gusti ulah waka mangkat cenah. Ulah urang munajat heula ka Gusti Allah. Munajat ka Gusti Allah. Tina munajat eta teh nya kenging ilham. Melalui perantaraan malaikat. Saur malaikat eta teh ye cenah maneh mah namun bahasa urang mah kitu nya dina wengi ayeuna Gusti Allah tos netepkeun ti zaman azalina wengi ayeuna ya. Bulan ayeuna minggu ayeuna wengi ayeuna detik ayeuna bade ngalihkeun nur Kangjeng Nabi ti igana Said Abdullah ka rahimna Siti Aminah. Wah di dinya langsung we guru teh jang cenah tos tau jadi kewe ku batur cenah kasama ayeuna mah anjeun sok we teruskeun cenah teruskeun kitu nya malam pertama sareng pamajikan anjeun tuh wih deui we Said Abdullah teh ha geuning Kang tos wih deui cek Siti Aminah teh ini cepet kan bade kasam saweurna teu janten cenah ieu cenah piwarang ngalihkeun cahaya Kangjeng Nabi. Terus diwartosannya ya ulama-ulama kapungkur ya ahli kitab para nanti tokohna gitu nya nu kapungkur tos terangeun tanda-tanda nabi teh gitu nya tanda-tanda kenabian teh mungkin di mana nah mungkin naon teh dari Taurat dijelaskeun bahwa Nabi Isa teh masihan kabungah kabar gembira bahwa mungkin aya nabi akhir zaman. Dina Taurat keneh bahkan sanes dina Injil ongko. Dina Taurat Ka'ab bin Ahbar. Dina deba keneh deui nya, dina hadisna gitu. Ka'ab bin Ahbar teh seorang tabi'in. Anu lebet Islam teh ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tabi'in. Tapi ahli kitab Taurat. Ngaji Taurat ka bapakna da bapakna teh ahli Taurat. Allamani abit Taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq.
Alamani abi bapak kaula ngawurukan kaula At-Taurat kitab Taurat illa sifra wahida angin hiji lembaran kana yaktimu wa yudkhilu sunduq bapak teh malah geus cenah beres geus tamat ngajina nu salembar deui mah teu dibaca langsung diasupkeun kana kotak dikotakan deui di wadahan teu dibacakeun itu mah teu diajarkeun. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Sabada bapana pupus, bapak kaula wafat, saur Ka'ab bin Ahbar, fatahtuhu eta peti Taurat dibuka. Terus dibukaan anu lembaran terakhir nu tadi diajarkeun teh dibaca. Faidang fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Ari pek teh dina lembaran tersebut aya keterangan bahwa engke bakal aya nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, kelahiranna teh di Mekkah. Wa hijratuhu ilal Madinah, hijrahna ka Madinah. Wa sultanuhu bisyam jeung pamarantehanana nepi ka negara Syam begitu. Terus dicarioskeun jadi terangan para ulama-ulama kapungkur. Ahli kitab nu kapungkur anu jujur gitu ya, anu henteu menyembunyikan karena sifat-sifat Kangjeng Nabi. Ngan banyak ahli kitab anu menyembunyikan sifat-sifat Kangjeng Nabi ka umatna teh sehingga aya nu teu percaya wae ka Kangjeng Nabi teh. Bahkan aya nu nyangkana sapalih Yahudi mah eta mah nabi jang orang Arab wungkul cenah. Lain jang sakabeh makhluk. Sabab kitu disumput-sumput tasih kurang ge alim kalebat nyebutkeun kana naon teh masalah Kangjeng Nabi dina kitabna tos diawas si para guru ari teh kadugikeun teh palaur kaasup nyumputkeun. Wah eta kitab tentang Kangjeng Nabi cenah teu dibaca-bacakeun cenah ka batur. Kumaha hayo nah bilina kitu nya aya mah urang sapalih-sapalihna da ka hoyong nama ieu teh ngahanca hoyong nama berjanji teh nya diawas mingguan bari dijelaskeun kitu nya isi-isina teh da eta teh eusina tentang Kangjeng Nabi wungkul teh mimiti lahir dugi ka wafatna isina teh tentang isi Kangjeng Nabi kan urang mah kadang maca teh sok aya mantak nya nu anti maulid mah sok wajah naon maca berjanji juga monyet ngaku gulung kalapa. Ini jadi asa teh salah teuing. Da urang mah naon keur mah tara macana bari jeung macana kitu apa naon dinu dibaca teh hatina. Tah sugana gitu ari aya penjelasan mah gitu urang maca teh jadi leres gitu nya tambah. Tambi mahabbah ka Kangjeng Nabi. Terus ngobrol ke Irema ge, tacan di wae, tacan di respons. Ya ninggal di batur asarame gitu aya pangaosan berjanji asanaon di desa di daerah-daerah batur. Ngan di urang tacan hirup deui gitu nya. Yang mudah-mudahan mungkin aya deui. Eusina itu tentang Kangjeng Nabi. Buah-buah orang pedah teu daek turu tumut ka Kangjeng Nabi teh pedah teu bener-bener apal. Ente bener-bener ada hayang sampurna gitu ya. Ente hayang sampurna turut ke Kangjeng Nabi teh. Sabab memang urang teh apal Kangjeng Nabi teh jiga kumaha. Sugan ari dijelaskeun mah. Ta Said Abdullah. Said tos di eta teh wengian Jumaah sasih Rajab. Sehingga kami anu nyarioskeun kelahiran Kangjeng Nabi teh cenah malam Jumaah sanes malam Senin. Eta mah lahir Kangjeng Nabi dialihkeun ti iga Said Abdullah ka rahim Siti Aminah malam Jumaah sasi Rajab. Ya, dina kaul anu masyhur Kangjeng Nabi teh dihamilkeunna selama 9 bulan. Hego etang Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu 8 bulan. 8 bulan kan wala matama min hamlihi ala rajih 9 asyurin yang qamariyah dia berjanji seperti itu 8 bulan lah kan pas tos 6 bulan di dalam kandungan
Lajeng dina barzanji dijelaskeun wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqba wa utiyat ummuhu fil manam nya nuju Siti Aminah kulem aya anu nyumpingan ngimpen dina impenan eta teh faqilalaha dicarioskeun ka Siti Aminah innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah saestuna anjeun teh wahai Siti Aminah qad hamalti bi sayyidil alamin nuju reuneuh nuju hamil ku sayyidul alamin Tuan Gusti sadayana alam, sadayana makhlukat, sadayana makhluk. Wa khairil bariyah jeung pangsae-saena makhluk. Sareng wasamihi idza wada'tihi Muhammadan. Sareng namian pami anjeun ngalahirkeun atau pami anjeun ngalahirkeun namian Muhammad li annahu satuhmadu uqba margingkin eta murang kali teh bakal dipuji balukarna bakal menjadi orang yang terpuji tu dina sapali riwayat mah anu nganamian nami Kangjeng Nabi Muhammad teh nya ibuna tapi dina sapali riwayat teh mah akina teh anya akina nah terus genep bulan di impen gitu tapi dina impenan teh ditambihan deui waktu mi sya'nak jeung ulah dibeja-beja ka batur ulah dibeja-beja ka batur bahwa anjeun teh keur hamil ku sayyidul alamin khairil bariyah bisi naon bisi orang-orang Yahudi apaleun akhirna ngarogahala ka anjeun akhirna berbuat buruk ka anjeun da orang Yahudi bungeun nabi teh salian ti Bani Israil alimun soalna naon Bani Israil geus mengklaim mengaku diri bahwa manehna adalah manusia pilihan Bani Israil teh ya. Mengaku diri ngaku-ngaku nya memang pada zamanna Bani Israil teh umat pilihan tapi dina zamanna eta mah aya nama zaman umat Kangjeng Nabi janten umat terbaik teh umat Kangjeng Nabi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Anjeun ya umat Muhammadiyah umat Kangjeng Nabi teh eta khaira ummatin pang alus-alusna umat ukhrijat linnas anu dikeluarkeun pikeun jalma-jalma umat terbaik di antara umat-umat terdahulu. Ngan karakterna kieu karakter urang hayang menjadi umat terbaik teh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Urang teh kedah daek amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ningali kesalahan teh nya minimal kurang teh wartosan. Atau teu tiasa nyarek mah nya minimal ingkar atunya tapi ingkar teh panglemah-lemahna keimanan ya pami urang kuat keimanan mah urang tiasa nyarek hei ulah kitu aya tuh nah Allah langsung dicabok di bujeng enggalna tos 8 bulan kirang langkung walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani ayyan jaliya anhu sadan ya ketika usia kehamilan Siti Aminah teh ngahamilkeun Kangjeng Nabi Muhammad tos genap 9 bulan tos waktosna direuneuhkeun dilahirkeun tos waktosna dilahirkeun hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah ya pas bade kelahiran teh bidanna teh saha bidanna teh Siti Asia sareng Siti Maryam diiringi ku para bidadari bidanna teh ya bidanna teh nya dihadiri gitu nya dihadiri ku Siti Asia sareng Siti Maryam. Terus kitu wa khadahal maqadu fawaladat sallallahu alaihi wasallam nurayya tala'lausana.
Siti Aminah akhirnya ngawadalkeun Kangjeng Nabi, ngalahirkeun Kangjeng Nabi dalam keadaan bercahaya. Kangjeng Nabi bercahaya. Bahkan dina maqalah nu sanes nama Kangjeng Nabi teh wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Sujud dah. Kangjeng Nabi mah dilahirkan teh langsung sujud. Langsung sujud. Kumaha teh ka harti? Nya moal ka hati da eta mah termasuk irhas. Irhas teh tanda-tanda kenabian. Cirina jalmi yes, orang anu bakal spesial mah gitu. Sebelum jadi nabi ge terus aya tanda-tandana. Jadi antawisna saur para ulama gitu, Kanjeng Nabi dia lahirkeun teh posisina sujud. Terus sujudnya langsung rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Nganganya langsung ieu ngangkat sirahna. Mungkin lah itu dibahas. Nah, di bujeng enggalna, mereka ieu mah da pami dibahas sadayana nya moal cekap. Sampai subuh, kecuali kiat ya. Hanya moal kiat malam Jumat. Kecuali Said Abdullah katanya. Said Abdullah mah hayu cenah gaskeun. Kasam. Tah ini di pungkasan ku maqalah anu terakhir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu'a. Satacan eta wa kana nu satacana. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi Muhammad teh pangsampurna-sampurna jalmi khalqan dina dedegna wa khuluqan dina akhlakna. Moal aya jalmi anu tiasa ngabandingan kasampurnaan zahir batinna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya ta eta saur Imam Bajuri urang teh kedah nekatkeun kitu. Di antara kasampurnaan urang iman ka Kanjeng Nabi, urang teh kedah nekatkeun bahwa moal can pernah aya jeung moal pernah aya, moal bakal aya, can pernah aya sareng moal bakal aya jalma anu ngagaduhan sifat kasampurnaan zahir batin sapertos Kanjeng Nabi. Eta di antawis kasampurnaan keimanan urang ka Kanjeng Nabi teh. Kanjeng Nabi mah pangsampurna-sampurna jalmi khalqan dina dedegna, zahirna wa khuluqan sareng dina akhlak batinna. Tadi antawis akhlak Kanjeng Nabi teh wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu'a. Kanjeng Nabi sangat isin, sangat pemalu. Ari urang mah sangat memalukan. Sangat malu-maluin. Ari Kanjeng Nabi mah sangat pemalu. Ari urang mah sangat memalukan. Ya benten pemalu sareng memalukan kan benten ya. Sangat pemalu melakukan hal-hal yang tidak pantas teh Kanjeng Nabi mah malu. Kanjeng Nabi mah malu. Bahkan leuwih malu tibatan parawan. Da parawan mah nya parawan zaman Breto. Zamannya zaman baheula kapungkur mah parawan teh eraan pisan, dusun pisannya. Di dia dusun eraan sanes. Dusun pisannya. Isinan pisan. Isinan pisan para parawan kapungkur mah nya nuju entrakan abdi we kitu nya. Eta teh jika palastika duruk lamun amprok teh ngariut gitu nya. Ari ayeuna mah waduh nya. Ayeuna mah wani gitu nya. Wararani. Nya teh sadayana gitu nya sapalihna. Karena memang nya kapungkur mah nya naon namina teh nya. Nya meureun zamanna ongkoh gitu nya. Zamanna akses media sosial kan kapungkur mah teu acan aya. Jadi pendidikan ngan khusus we informasi-informasi itu khusus we sakampung dinya. Ente ningali tren-tren di batur kumaha ari ayeuna mah di ditu rame di dieu ge milu rame. Kapungkur mah teu acan aya TikTok. Tah Kanjeng Nabi mah isinan langkung isinan tibatan parawan. Apabila melakukan hal-hal anu teu pantes. Nya urang ge kedah nurutan gitu nya. Kedah nurutan dipalih dinya. Wa tawadu sareng Kanjeng Nabi mah banget tawadu. Sanes tara mawadu itu. Tawadu rendah hati. Kanjeng Nabi mah rendah hati. Handap asor DPDP.
Dan tawis bukti tawaduna yaksifuna lahu sok nambah sendalna kunyalira. Pami sendalna pegat disol kunyalira. Tara nitah ka pamajikan. Yo tambalkeun sendal akang. Untuk gitu. Kunyalira. Bahkan Kanjeng Nabi mah pami di bumi saur Siti Aisyah. Aya sahabat anu naros. Ari Kanjeng Nabi pami di bumi nanaonan. Ini kepo eta hoyong terang ya. Kepo hoyong apa Kanjeng Nabi pami di bumi nanaonan di jero bumi. Saur Siti Aisyah kana yakhdimu ahlahu. Fa idza kana waqtus shalah kharaja au kama qalat. Nah, saur Siti Aisyah kitu Kanjeng Nabi pami nuju di bumi sok ikut membantu ngaladen ka keluarga-keluargana. Kebutuhan keluarga teh naon ku Kanjeng Nabi sok dilaksanakeun di dalam di bumi teh gitu. Ketika tasdur waktu sholat Kanjeng Nabi keluar. Tuh itu diantawisna akhlak Kanjeng Nabi seperti itu. Wayar kaum saubahu sareng Kanjeng Nabi sok nambalan pami aya acukna anu soek sok dikaput ku nyalira, kancing coplok nya dipasangkeun ku nyalira. Pami aya nama kancing coplok nya. Wayah libu syatahu sareng meres dombana ku nyalira. Tara langsung tu tatita sok sanajan Kanjeng Nabi gaduh khodam namina Sayyidina Anas bin Malik teh nya khadimun Nabi. Tara langsung kita salagi tiasa keneh ku nyalira nya ku nyalira. Terus sepadas itu tuh. Wa yasibu ala batnihil hajaro minal ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Kanjeng Nabi kantos ngaganjel patuanganana anu mulia ku batu karena lapar. Padahal Kanjeng Nabi tos dipasian gudang-gudang kekayaan bumi. Khazainul ardiyah kunci-kunci gudang kekayaan apa naon namina teh nya warawadatul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'abah nya ku malaikat aya malaikat nawiskeun ka Kanjeng Nabi kersa teu bari ditampi moal cenah ieu gunung urang jadikeun emas kanggo Kanjeng Nabi nya gunung anu aya di Mekah sakurilingan Mekah katanya urang jadikeun emas badai moal, orang lamun ditawaran gitu kumaha? Gas, gitunya, gas, nggak banyak pikir, langsung gitunya, pengboraning gunung jadi emas, gitunya, batu jadi emas gitu orang langsung, ayo der, gitu. Kanjeng Nabi kumaha faat rokoro sahu, Kanjeng Nabi nungkul ke heula sirahna. Berpikir heula ente langsung ngajawab. Terus Kanjeng Nabi alim. Ente nampi. Sehingga Kanjeng Nabi mah ngaganjal perut nate sanes ku sabab Kanjeng Nabi teu bisa memanajemen ekonomi keluarga. Kade biri salah sangki kieu cenanya Kanjeng Nabi dugi ka ngaganjal patuanganana ku sabab lapar. Wah Kanjeng Nabi itu pinter cenah manajemen ekonomina. Ya kan bisa sangkian gitunya. Kaiji Kanjeng Nabi teh sosok zuhud, sangat zuhud. Zuhud teh saur sapali ulama dicarioskeun hanya mengambil hal-hal yang darurat na wungkul dunia teh. Kebutuhan pokokna wungkul Kanjeng Nabi. Nu sasana mah dipasikeun ka nu sanes. Dina seueur riwayat anu ngajelaskeun bahwa seueur sahabat anu sumping ka Kanjeng Nabi nyuhunkeun naon pasihan ku Kanjeng Nabi. Bahkan pami Kanjeng Nabi nuju teh aya ku Kanjeng Nabi sok dijangjian. Kin insyaallah jika dia deui pami aya di pasihan. Tu Kanjeng Nabi kitu. Istrina Siti Aisyah sareng rakana. Siti Aisyah teh gaduh raka. Namina teh Siti Asma. Siti Asma teh nikah ka Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Nikah ka Zubair bin Awam. Gaduh putra namina Abdullah bin Zubair bin Awam. Saur Abdullah cenanya moal aya cenah dua awewe moal aya deui awewe anu leuwih berehan tibatan dua awewe ieu. Saha? Asma jeung Aisyah. Asma teh saha? Nya Mamah Abdi. Saur Abdullah teh Mamah Abdi. Ari Aisyah saha?
ibi abdi. Mamah jeung ibina. Ibuna sareng ibina. Ari Siti Asma mah pami gaduh naon-naon teh sok tara ditimbun heula. Sahari taun harita langsung dipasikeun kanu sanes anu priogieun, pasikeun. Tara disesa-sesa. Ari Siti Aisyah eta mah sok ditabung, dikukumpul heula. Tos kira-kira rada seueur ya. Pasikeun kanu memang orang berkebutuhan rada banyak. Dua cara gitu ya, dua cara rek berbagi. Cara orang berbagi sareng batur teh. Lamun orang ngiringan torekat Siti Asma, berarti tong disesakeun. Nah. Hasil sehari itu tong disesakeun kan orang kuat moal. Gitu. Gitu. Pami anu lebih teh. Ari torekatna Siti Aisyah mah kumpulkeun heula. Sesa-sesa kebutuhan orang teh kumpulkeun gitu nya. Khusus yang menolong orang lain ieu mah. Terus nominal sekian, wah anu butuheun ieu. Ya, nembe pasikeun. Kan lamun dihanca tiap hari berarti mungkin nilainya teh kurang pati ageungnya. Sedangkan jalmi teh nuju butuhna ageung. Aya dua cara urang membantu orang lain. Sebentar gitu. Tuh Kanjeng Nabi teh sanes berarti Kanjeng Nabi teh pinter manajemen ekonomi. Da Kanjeng Nabi naon teh nya teu gaduh nanti dugi kalapar gitu teh karena memang Kanjeng Nabi nyontohan ka umatna. Nyontohan ka umatna sekaligus ngahibur ka jalma-jalma fakir. Ngahibur ka jalma-jalma fakir. Kanjeng Nabi oge anu khatamul anbiya wal mursalin sayyidul alamin kantos ngarawas lapar duwi ka diganjel. Duwi ka diganjel ari urang pernah can kalaparan duwi ka diganjel. Can pernah urang banyak. Can pernah diganjel. Diganjel teh sanes ku batu. Orang ganjel heula cenah kan. Oh, masuk ketoprak ganjel teh. Diganjel ku sakoba. Kata mah dia ari orang Sunda mah can ngamam sanguma can dahar. Dahar can ari tadi ngabaso eta mah ngabaso. Eta mah seblak, eta mah ketoprak, eta mah kupat cenah ieu lain. Jadi orang teu bersyukur kumaha urang teh nya. Urang mah can pernah kalaparan dugi ka diganjel gitu. Berarti urang teh teu mengikuti sunnah Nabi atuh. Teu mengikuti sunnah Nabi keheulaan. Saur Kanjeng Nabi kieu. Mohon tadi ngawitanna rada hongi. Kedap ya. Saur Kanjeng Nabi sumping ketika sahabat ngarariung. Nuju ngariung teh ngabahas masalah kekayaan. Saur Imam Bukhari dina kitab Al-Adabul Mufrad. Sahabat nuju ngariung ngabahas kekayaan. Terus Kanjeng Nabi ngadawuh kieu. Innahu la ba'sa bil ghina limanit taqo. Sesungguhnya tidak apa-apa beunghar limanit taqo bagi orang yang bertakwa. Tuh ya. Jadi orang hayong tidak apa-apa mah lamun beunghar teh nya kudu takwa. Eta mah tidak apa-apa. Teu nanaon beunghar oge. Jang jalma anu takwa mah. Ngan lamun teu takwa nanaonan. Gitu nya lamun teu takwa mah nanaon soalna balukarna jadi berat ka urang. Balukarna jadi berat ka urang. Ari nu takwa mah insyaallah digunakeun kanggo kebaikan-kebaikan. Kanggo kebaikan jadi ngabeuratan timbangan. Jadi ngabeuratan timbangan kasayan. Ari nu teu takwa mah ngabeuratan timbangan kagorengan. Gitu. Jadi ku Kanjeng Nabi teh dipilih teh dicontohan ka umat teh anu paling salamet nyata memilih karena kesederhanaan. Sederhanaan sacukupna. Tapi lamun saumpama teh urang hoyong beunghar nya hege wae innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Teu nanaon beunghar pikeun jalma nu takwa mah teu nanaon. Dina sapale hadis nikmal malus shalih lirrajulis shalih. Pang alus-alusna harta anu alus teh nya teh pikeun jalma anu saleh. Eta pang alus-alusna harta. Ketika harta tersebut ada di tangan orang yang soleh. Eta harta terbaik. Tah urang lamun hoyong gaduh hoyong jadi predikat itu harta urang teh harta terbaik, urangna kedah soleh. Kedah soleh. Sekadap deui. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqilul lagwa wa yabda'u mal laqiyu bisalam.
Wa yutilus sholata wa yaksuru khutbal jumu'iyah. Kanjeng Nabi masuk ngalamikeun salat. Salat teh sok ngalami dina sewaktu-waktu Kanjeng Nabi ngalamikeun salat khususna dina beberapa salat anu tertentu seperti Jumaah, seperti salat lohor, seperti salat subuh, dilamikeun salat teh bacaan teh para ranjang. Bacaan teh para ranjang. Nya dina suatu waktu gitu nya, henteu setiap Jumaah, henteu setiap non lohor, henteu setiap subuh gitu nya. Tapi sewaktu-waktu dipanjangkeun awasanna teh. Dipanjangkeun, dilamikeun salatna. Namun orang mah juga soalnya ningali situasi sareng kondisi sinya, urang makan jamaahna aya nu damel teh pami di awasan surat anu panjang tuh wah karunya teh kaporotan. Kaporotan. Tapi memang sunah awal mah gitu ya, kesunahan awalna urang teh nya salat Jumaah mah dirilakeun. Wayak surul khutbal jumu'iyah. Khutbah Jumat tadi pondokkeun. Tong labi-labi deui gitu ya. Tong labi-labi deui. Terus wayamzahu wala yaqulu illa haqqa yuhibbuhullahu ta'ala wa yarda. Kanjeng Nabi ge sok bergurau sakeureuy. Tapi ketika heureuy wala yaqulu illa haqqa. Kanjeng Nabi tara nyarioskeun kecuali karena kebenaran. Keur heureuy wae Kanjeng Nabi mah jujur benar, tara ngabohong. Ari urang mah rek heureuy rek teu aya we ngabohong teh. Tah Kanjeng Nabi mah ketika heureuy teu pernah ngabohong dina heureuy teh aya kebenaran. Aya sahabat hoyong naik kendaraan, Kanjeng Nabi abdi hoyong naik kendaraan. Da kapungkur kendaraan teh onta, himar, bigol ya. Nya pokona mah satu-satu sapertos kitu. Saur Kanjeng Nabi teh, cenah ke maneh naik anak onta. Naik anak onta. Oh, Kanjeng Nabi cenah teu kira-kira kita naik anak onta, nya moal kuateun gini. Cek sahabat teh. Ye, emang onta nu kolot teh anak saha? Onta bin onta itu teh. Onta anak onta kene gitu. Nya geuning nya. Ye, cenah. Teu mantak urang ge diajarkan ku Kanjeng Nabi gitu. Ulah waka langsung ngabalas pikiran heula. Bisa kajebak urang gitu nya. Bisa kajebak. Dina pertanyaan kadang aya ucapan-ucapan anu menjebak gitu nya. Orang teh kedah tong langsung main protes wae gitu nya. Sebatas gitu. Kanjeng Nabi mah pamiheuri oge aya kebenaran dina heureuy teh. Yuhibbuhullahu ta'ala wa yardah. Ucapan-ucapan anu memang dipika cinta sareng dipika ridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina sabali riwayat hadis Kanjeng Nabi, wallahi la yakhruju min hadza illa al-haqq. Ya. Beri isyarat kana lambai Kanjeng Nabi anu mulia. Demi Allah, moal kaluar tina lambai tina lisan ieu kecuali perkara anu hak. Da Kanjeng Nabi mah wa ma yantiqu 'anil hawa. Can pernah berucap atas dasar hawa nafsuna. In huwa illa wahyu yuha, kecuali eta teh wahyu anu diwahyukeun ka Kanjeng Nabi. Jadi ari wahyu mah wahyu ti Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kanjeng Nabi mah moal mungkin bohong. Jadi cariosana teh pasti bener. Eta Kanjeng Nabi. Tadi antawisna sifat-sifat Kanjeng Nabi anu memang biasa diterapkeun ku urang dina kehidupan sehari-hari. Banget isinan, tawadu, terus pami ngalaksanakeun salat teh mah salat Jumaah, sareng salat-salat tertentu kadang dilamikeun gitu nya. Kadang dilamikeun. Sareng dina khutbah Jumaah teh pondok tong panjang-panjang teuing. Margi utamana tujuan utamana dina salat Jumaah teh nya salat Jumatna sanes khutbahna. Bisi kaburu bosan manten. Bisi kaburu bosan manten ke salatna teu khusyuk teu tenang. Hayang buru-buru balik. Nah, seperti itu. Terus Kanjeng Nabi mah pami heureuy nage pasti bener. Cariosan teh pasti bener, moal mungkin aya cariosan anu salah. Tadi antawis sekelumit sekilas tentang Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang teh langkung apal ka Kanjeng Nabi sehingga urang teh tiasa turut tumut dengan tulus ka Kanjeng Nabi teh karena melihat track record rekaman sejarah gitu nya. Teu aya hiji jalma anu segala tindak tandukna dituliskeun secara mendetail kecuali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kulem dicarioskeun aya riwayatna. Kanjeng Nabi tuang dicarioskeun.
Di nama pokoknya segala aspek kehidupan Kanjeng Nabi sadayana aya riwayatna. Ngan hiji-hijina jalmi di alam dunia di kolong langit ieu anu sapertos kitu. Teu aya nu sanesna. Para nabi nu sanes teu aya di riwayatkeun dugi ka sedetail kitunya. Sehingga urang teh sangat memungkinkan bisa nyontohan Kanjeng Nabi dina segala lini kehidupan urang. Ngan urang teh kadang terang kedah kumaha. Nah, margi nya jarang nguping penjelasanana. Nah, seperti itu. Ya, punten bilih kawengian teuing. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا من خيار أمته اللهم اجعلنا من خيار أمته اللهم اجعلنا من خيار أمته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والبركة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.